Ngarawan runtah dina susukan. Atuh heueuh barudaknya ieu parangsa aing mah imah ku unggal poe ge di sapuanan bae tapi ieu ku runtah loba bae eueuh kaanggesan. Komo parangsa aing mah lamun ieu imah ditinggalkeun 2 peuting 3 peuting acan nyahdak kanu kolot atuh manikeun beuh runtahna ge semet hulu. Atuh jasa laki batur mah meureun nya budak ieu dae kan heh ku nyapu ngepel bae mah atuh ai salaki aing mah budak atuh mungkur bae eueuh pamajikan mah kantun ka hees geh jeung runtah moal mun deui. Atuh nu ngaranna pamajikan mah sangedul-ngedulna geh dak aya bae ririheun naja aing ge nya ge ngedul heueuh atuh teu betah eta mah ku runtah loba di imah. Atuh kadeuleu ku dalaria runtah aing nya heueuh ti imah bae ge kuat doang kieu aneh aing mah jak unggal poe ge budak ieu ku disaraan anehna mah. Nu mantak sok dak atuh heueuh ngeluh bae ge atuh bari digawean bae budak lain ku ngedul deuleu buktina budak nya atuh mun teu daekan mah heh moal kudu ngarawanan runtah ti jero susukan. Ja bisi ngarau eueung naon ngeun atuh mun lain aing dak nu ngarawa nek saha sareatna mah ja batur mah komo moal daek heh ngarawan runtah urut aing heueuh di imah aing sasaha ge.